kantin sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadaya. Tim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan kantin nu aya di SMK Negeri Hiji Tasikmalaya. Kantin sekolah jadi salah sahiji tempat nu paling dipikaresep ku kabeh siswa. Lobana rupa-rupa padaharan di kantin, jadi sabab kunaon kantin sekolah sok rame. Rumata kelamun jualan di kantin sekolah pasti bakal menang untung anu gede. Gitu oge anu dirasakeun ku Butini, salah sahiji tukang dagang nu aya di kantin SMK Negeri Hiji Tasikmalaya. Anjeunna geus 8 bulan jualan di kantin sekolah. Rupa-rupa padaharan anu dijual ku Butini nyaeta aya es, cimol, usus, martabak endog, mochi, jeung sajabana. Omset Butini sadinten tiasa nepi ka 1,5 juta. Satu acan dagang di kantin SMK Negeri Hiji Tasikmalaya, anjeunna kantos jualan di payuneun sekolah. Tah, kumaha sih cara Butini lamun aya dagangan anu sesa? Butini bakal ngabagikeun dagangan anu sesa eta, terus ngadamel deui kangge dijual. Sakitu wae anu biasa musim kuring didugikeun. Tim kuring Pun Chandra amit tungkur amit mundur. Hapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.